Gua bingung dari wawancara ibu sekedar ibu biasa nah ibu biasa jantan guru bahasa Indonesia di sekolah Biasa jantan guru bahasa Indonesia di sana. Ibu kan lulusan bahasa Indonesia. Bahasa Sunda ya. Ibu lulusan bahasa Indonesia. Assalamualaikum. Awalnya lebet kadir teh salaras nama ibu jadi pasihan ieu nama di TU. Oh, salahna mangga, berarti sareng ngajar oge. Tanya ngajar bahasa Indonesia sareng di TU. naon wae anu dilakukeun ibu salami ngajaga atau kerja di TU Namanya di kerjaan ibu, di TU kerjaan ibu di TU mah di bagian kesiswaan ya, tanggal lebet-lebet data siswa, sarang di bagian pendidik, malah lebet-lebet data guru. Nah, kunaon ibu tiasa milih janten guru di dieu ibu teh nya ternyata kan ngalamar kan ka segar tempatnya selaras nama, tapi nya ditampina di dia. Ayah ditampi di sana tos pamang di dia penuh gitu. saha wae rencangan ibu di dieu bisa disebut Rencangan ibu di dia nya anggota TU nya kepala TU Pak Asep nya Bu Sari sareng Neng Astri sareng Bu Astri. asal bumi ibu di mana Ibu mah asal nama ti Jawa nya ibu teh mung kalarasana ibu segar wargi gitu asal ini tempatnya mah kelahiran Jawa Cilacap. kumaha penghasilan ibu salami ngajar atau ngajak kerja di sekolah Penghasilan ibu ya penghasilan ibunya selayaknya guru nya dibilang langkung dah henteu dibilang cekap mah nya alhamdulillah cekap panggilan aja cekap nya. kumaha perasaan ibu salami janten guru di SMK Gunadama Ibu terus ngaulang teh 10 tahun ya ibu teh nya perasaan ibu mah nya resep we nya gaul sareng marurang kali nya teras tiasa ngabimbing murang kali komo ningali murang kali anu tos dongkap